Saatna ayeuna urang balas dendam kasih bajeg. Baheula kabogoh urang. Kumanehna direbut. Lahan-lahan parkir kumanehna direbut tika urang asup penjara. Sarua urang ge pernah nyeri hate ku si bajeg. Jadi kumaha carana? Kade. Bener. Ayeuna mah si bajeg uang serang. Hayu. Berangkat. Meni asri kieu lembur cai. Tingali sakumaha rapihna. Gemah, ripah, loh jinawi. Kusaha di lamun teu ku urang dijagaan. Bener teu? Benar Pak Ketua. Makana tugas urang sebagai ketua Karang Taruna kudu ngajaga kondusivitas. Ulah aya nu ngaranna konflik, urang kudu bisa ngajaga kelestarian lingkungan. Tingali kampung urang masih kene asri. Benar Pak Ketua. Loba keneh tatangkalan, loba keneh sawah. Ulah sampai ka sawah dijadikan bangunan. Benar Pak Ketua. Tangkal loba dituaran. Catet ceng. Siap Pak Ketua. Keheula. Ulah waka catet. Ngarti teu? Henteu. Astagfirullah. Pusing deh kak, pusing. Iya bos, duit setoran ke si Ijam terus dicokot ku saya bos. Pasti si Ijam ngarasa kelengitan bos. Halus jaluk. Sabab ieu duit di urang ayeuna. Ijam jeung si bajeg paka parasea. Benar Bos. Aing puas. Kita hura-hura bos. Buru kenceng. Siap gitu. Piungkeun barudak. Siap. Urang ngabahas bahaya narkoba. Siap Pak Ketua. Ulah sampai ka eta narkoba asup ka lemur urang. Benar Pak. Beredar di lemur urang. Benar. Komo nu ngaranna narkotika, jenis obat-obatan yang memabukkan. Teu meunang. Siap Pak Ketua. Tapi lamun minum-minuman mah gaya meureun Pak Ketua. Sarua ulah Saeutik. teu meunang. Patetes. Sarua ulah. Sancret. Didinya mah kumaha didinya ulah. Hiji di ceng. Urang kudu bijak make sosmed. Ayeuna aya undang-undang ITE anu ngatur ITE. Siap. Urang kudu bijak make sosial media. Ulah gara-gara ningali foto janda, komo janda herang, bari jeung geulis, katipu, urang dipenta duit. Loba jelema nu katipu gitu. Oh, siap Pak Ketua. Arti teu? Henteu. Astagfirullahaladzim. Pokokna mah kumpulkeun barudak. Siap Pak Ketua. Aing geus teu percaya deui ka sia. Naon teu percayana? Duit setoran sia geus teu nepi ka aing. Uang kerampogan. Duit uang kejokot. Sia beungeut kos rampok masih kena karampogan. Sia entong ngabohong ka aing. Sia ngabohong aing leuwih bohong. Sia gelo aing leuwih gelo. Berarti gitu mah sama-sama kita gelo, hidup gelo. Tapi setoran tetap setoran. Kunaon sia henteu setor di ka aing. Aku harus bilang apa? Tak percaya. Aku kampogan bos. Dimulai ayeuna maneh henteu asup grup urang deui. Teu kudu setoran deui ka urang. Urusan kaluhur uruskeun ku maneh. Masalah birokrasi di lemur urang geus teu pipilweun. Oke. Si Bos Bajeg ngomong naon? Si Heuneun, si Bas Bajeg. Kita lanjutkan bisnis kita. Si Bajeg mitnah kau gang. Si Jam aku teh pasti teu ngakunya bosnya. Ku gelo didenge sia mah. Jika duit setoran oge kemarin dipake ke rumah sakit. Kurang bereskeun Bos. Bener cek maneh bontar. Jigana kitu ngomongna cenah rumah sakit teh mahal sekali. Padahal mah bohong. Rumah sakit mah lain mahal sekali. Mahal berkali-kali. Bener teu? Benar. Jika si Ijam teu make BPJS, duit setoran dipake kemarin ke rumah sakit. Heuda arek make BPJS kumaha? Jelema keur ripuh di rumah sakit.
Aina tidak urus persyaratan BPJS. Ya teh ngebahas BPJS. Apa ngebahas si Ijam, Bos? Bener. Ari kitu mah hidup BPJS. Hidup. Kade Panyara teh anggap itu pesantren. Jadi orang boga ilmu di pesantren. Panyara teh tuh nggak Panyara, tapi anggap pesantren. Ya. Jadi orang teh diuji di dinya. Ya. Orang tadinya teh bener, jadi bener. Ya. Ulah kembali, tadinya teh bener, balik lagi teh bener deh. Ulah. Jadi tina teh bener, jadi bener. Siap. Nah, ini aya hirup teh pilihan. Rek bener, rek goreng, rek hade, rek halus, ayo diulang. Terus abdi kedah milih mana guru? Nah, ini urusan pilihan. Jalan mana? Mana rek bener, rek halus kan mulang. Rek sore, rek neraka. Kumaha urang. Ijam teh kan dari mana teh budak patu lalis. Teu inung teu bapak. Yatim piatu. Nah, eta dibawa Pak. Jadi dulur mana ya, Teh? Ya. Anu kasih 2 bajik. Kumaha dongeng lalakona. Manehna teh ditinggalkeun ku bapana. Ayeuna dirorok ku indung. Ya. Milu deh kan. Ku abah dibentukkeun. Jadi maneh teh berarti boga dulur teh bajik jeung ijazahnya. Ya. Abdi pamit guru. Sok didoakeun nya. Sok. Ya. Nah, oke ya teh. Guru, abdi pamit. Guru, abdi teh 3 ongkos guru. Ya, sama-sama. Atur nuhun guru. Siap. Sok naik, sok Kang. Sok Kang. Waduh, mana rabok lu. Koyan paling siap. Mang, sesuai aplikasinya, awas mau dikaliwat. Siap Kang. Anjing gedahan mobil teh. Pak, atas dugi, Pak. Urang Atas dugi. Oi, nepi. Aduh, aing kanyahoan guru mabok ya. Anjing mau mobil atau kekebutan? Hampura Kang. Anak pemajikan siang kecil kamu kumaha? Hampura Kang nya. Turun Kang. Anjing nu mabuk katipu ku aing kabeh sia. Anjing, genaheun mau mobil teh gancang bieu mah. Oh, anjing gancangnya euy, pakai mobil teh. Kayak mah aing eta. Mana? Eta. Oh, euy. Tapi dah ini kita laksana masih kayak mah aing. Eta Aing, gini goblok. Wah ditipu. Ditipu aing majikan teh euy. Tukang SY anu santai ya. Mang, teh kumaha ieu teh geus saminggu ieu teh. Can dibayar-bayar keneh. Aya Kang. Lain aya urang pan putaran duit teh ieu teh. Geus lah kila 20% mah. Urang yang asal lah, urang mah. Boleh ada gitu mah. Yang asal lah. Kala urang minah ieu. Bangun teh lah di dieu ya. Iraha ieu teh dibayar ieu teh. Pan Kang hese nang duitna jangan kiwas-kiwari mah aduh. Hese. Kang Ajis, Naika. nuju meser SOG kan? Mohon, bade nge-SOG. Mohon, ya aku kan abdi bade hiji. Sok langganan di dia. Mohon Kang. Ring ya Ustaz teh maka dia Kang. Pandai kan. Mun aya nang Ika, ya pokona gratis ke. Siap Kang.
Terus Atau kumaha? mata kedah, Rio. Bios terus waktu cenah naon. Kang Ajis sering ulang ada skalapa di dia. Sering atuh di dia banyak sering langganan ka dieu wae nya. Ya sering nagih teh ka dieu mah. Hus supaya ngomong teh anu teh urang masuk langganan sok ka dieu wae. Urang saumur-umur ngaes kalapa pang bunga-bungana ayeuna bener. Pangeunahna apa namanya? Kadar es kalapa oge. Di dieu. Di dieu teh gitu. Biasa nama pan aduh nya sorangan bareng tapi urang ayeuna mah sebungah pisan banget. Kalau mau ayeuna ka dieu nya. Kurang ge bunga, mang ada utang lunas panitnya. Hah? Utang lunas kan. Lunas bukan mau pikiran utang-utang lah. Ucin, Jalu. Urang puas ngadengi kabar dua kubu eta parasea. Bener bos, setuju bos. Ayeuna urang rebut deui bos. Lahan parkirna, bisnisna bos. Urang rebut deui bos. Dendam urang kabaleskeun ayeuna. Urang rayakeun bos ayo. Ayeuna mah urang pesta we hayu. Ayo bos, siap bos. Berangkat. Berangkat bos. Ternyata bener si Ijim ngesianat ke orang-orang. Orang boga buktina. Tah ieu. Orang geus janjian. Orang ribut bahkan tempat lagi geus ditantukeun. Tanya kasih Ijimnya. Ributkeun bos lah. Bejakeun ke si Bajeg. Aing teh sieun ke si Bajeg. Oke. Oke, ku aing dibejakeun ka si Bajeg. Lain pengkhianat si Bajeg mah sabenerna mah. Nu pugu mah ente kabeh jam. Geus pernah ngarasaan duit si Bajeg. Tapi kunaon jadi pengkhianat? Fitnah, bejakeun ke si Bajeg. Fitnah aing jam papat teh sieun. Siap nyerang ayeuna. Oke. Tungguan we tungguan. Kagak aya waktuna. Oke. Jam papat teh sieun. Siap. Pengkhianat. Fitnah. Jeng, kumaha barudak calager? Alhamdulillah baru dapat carager. Si Ijim kemana? Si Ijim geus jadi pengkhianat. Kunaon masalahna? Orang ge sabarna mah bingung si Ijim kunaon jadi kitu. Ngakuna cenah duit setoran digarong. Geus tara setor ayeuna manehna ka urang. Geus jadi pengkhianat pokona mah. Urang teh penting balik di guru. Terus Cek guru urang teh sa guru sa ilmu. Kudu ngabareng, kudu ngahiji, ngarangkul kabeh. Nah, kunaon jadi bisa komplikas kieu. ari inget ka guru hampura urang ge geus lila tara ulin ka nu jadi guru. Mungkin kieu karena orang jarang ulin ka guru. Irha atuh urang ulin ka guru deui. Engke lah aya saatna. Lain hampura selama di jero urang tara nempok maneh. Hanya si Ijim Urang tapi sibuk. kunaon maneh ka mana wae atuh. Urang sibuk. Apal meureunnan di jalan kos kumaha. Urang lain mikiran baru dak hungkul nu di jalan. Urang kudu setor ka luhur. Oke dulur. Kurang ka arti kabeh. Bunga olate indah sekali. Kan dengekeun ku dijadian didinya. Teu geunaheun. Balik. Dasar seninya. Lain pecinta seni. Seniman, dia seniman. Ayo nama orang balik kata lucingan mainna. Oh, boga ge kata lucinganna. Naon nu ngabedakeun gajah leutik jeung gajah gede? Kumaha tah ngabedakeunna? Ditimbang. Wah, Bedakeun mah sarua keneh. Ya kumaha atuh gajah gede jeung leutik cuma ngabedakeun. disari. Perusahaan naon anu gede. Perusahaan mah gede sadoko. Salah. Mana? Perusahaan mah pasti gede mah mungkin leutik asya. Oh, Ayo. ketebak gak? Naon atuh? Perusahaan saringan gajah. Aya cek-cek dulu. Lu, Anu dua gelut, lut, anu hiji murag. Naon make murag? kunaon tah? Kitu yang inungna. Wah, sedang inungna. Nampak tak keluar. Lain. Di kita kawarung. Cakna ke tepuk tangan. Sing marane orang ge boga. Naon tah? Naon? Manuk naon? Huruf E na aya 3. Entog. Salah. Alang meureun. Salah. Japati. Ah, lain. Eta mah puyuh. Anjing ngacapruk japati naon atuh? Naon atuh? Bango. Sim bango. Naon bango? Sa. Heuh, bango.
naon Sang Bango Sang Bango. Goblok eta mah kecap atuh. Kumaha lah. Kurang ge boga tetebakan enak. Ayo naon. Naon bedana kuda jeung kudra? Kuda emang aya kan? Kudra. Aya tuh. Naon? Ari kuda mah sukuna opat. Ari kudra mah sukuna oprat. Bisa wae ning dasar balak genep. Tah, mangga ieu. Naon? Daun naon anu tengahna bolong. Geus pasti ku hileun eta mah. Dulu deh. Ngadahar sarimi. Sarimi. Naon atuh? Donat. Goblok. Sangikit. Lain. Lah ngarondah ya. Ayo. Ayo naon Pak RT bisa ka dieu ke coba. Tapi lain dibagi dua enak mah, mana ada ganti dieu dek. Ayo dah lah. Masuk lah. Ayo. Kayak menaik naon kabaran nih. Tuh ya. Oh, ieu tinggal Lain, Leuy. Mana? Kasabur geuning kieu aya mah kareueung. Nya tinggal duaan jaduh aing. Isi mana lain minum ngaronda bareng yang barungda. Bukan ke bagian orang wanita ya. Sugan teh mana teh teborangan. Engko jadi preman, so aduh gagal deui wae meureun. Lain ge jelema atuh pasti boga kasieun. Kareueung dieu emang urang ge. Waduh, lumayan ya. Aya rokok, aya kopi, aya topi. Kopi lagi sikat lah. Jeung ieu sakalian ya. Lumayan karena jeung main dasar barorangan. Barudak teh. Kumpul dah, kade dah, kumpul dah. Dah, kade kumpul. Kumpul dah, barudak kade dah. Kumpul dah. Sulap lain sihir. Ieu minyak langsung jauh ti Turki ieu tina buntut ontak. Wah, piraku teh. Mana mah. Tah, tinggal ieu tah. Ieu peta bumi ieu lain sembarangan peta ieu. Lain lalampahan deket ieu. Lain lalampahan ka Surade lain. Ka Turki jauh jang. Ieu jang. Tah. Lamun dibuktikeun ieu ku saya. Ku Amang dibuktikeun ieu minyak. 30 kilometer oke. Ulahkeun ayeuna jelema kucing oke nguriling atuh. Lamun ieu jang minyak ngaranna Sileget Terep si Guntur Geni. Lamun anu ieu ieu minyak si Durjana teh. Tah, iya. Jelema tukang nipuan urang teh, tukang minyak nu kamari ieu. Oke. Nguriling jang. Nguriling make minyak teh. Bang. Hei. Kumaha eta kamari geus nipu urang 3 juta meuli minyak ieu. Wah, eta pisan ieu teh. Tah. Jang. Nu kieu ieu contoh nu salah teh ieu. Salah Nu kumaha? kieu contoh nu salah teh ieu. Atuh da ari meuli minyak ka Amang, ari ngadukun ka batur. Arek teu salah kumaha? Ieu Amang aya minyak ieu. Minyak anyar ngaranna Sileget Terep si Guntur Geni. Percaya? Kamari 3 juta geus eueuh, wah hasil eta pisan. Make minyak ieu pamajikan ge 30. Pokona eta kurang minyak dibayar 20% heula. Kumaha, Mang? 20%. Engke ngomong geus beres teh. Sasana gitu. 20% dibayar kurang. Kala. Tapi ari keur Ajis mah gawe lah. Nah, ieu mah. Tah, Nuhun Bangnya. Ieu. siap Jis. Tah, ieu contohnya barudak Kang Ajis oge meuli deui. Makana barudak mareulinya. Ayo buru mareuli. Kang Ajis oge be meuli. Yot, juga balik ke penjara euy. Urang kamari jam. Urang kamari balik di kaluar ti dinya teh. Urang ngapanggih jeung guru penting. Pesan guru naon? Pesan guru kieu. Kumaha carana kudu ngahiji, kudu di ngarangkuh, kudu di babarengan. Urang teh kabeh saguru sailmu. Kitu jam. Sebenarnya urang teh aduh berat amun kita milih mah. Si Bajeg babaturan urang, maneh oge babaturan urang.
Sebenarnya orang mah rek pilih maneh nu peduli ka urang, maneh nu sok nempuan urang di jero. Pokona mah pesan guruna kieu kahiji maneh teh kudu alakur, kudu ngahiji, kudu ngarangkul deui kumaha carana. Ayeuna urang tetep milih maneh Jam. Mana geus di mana? Urang geus di kulon. Geus naon? Ah biasa we budak gidik. Kita bangun genah nih. Teu mabok urang mah. Nah, Urang ieu arek mamatahannya kamararane. Ayo. Ulah nyampe kamararabok. hari mana? Eta ngomong mabok. Urang mah di kudrat. Ya, urang arek mamatahan maraneh kabehnya. Hayo. Ulah nyampe kamararabok. Oke. Mabok teh haram sebagai pemuda harapan bangsa. Urang ulah mararabok. Kis pokoknya damai, oke? Oke. Ya. Hei, hari kulon mana kulon? Kemana kulon? Itu. Tadi itu. Itu tuh. Mabok. Mabok. Hari wetan kemana wetan? Itu. Kemana itu yang benar? Itu. Dasar mabok. Paket tuh. Ajis, pada kamana ta? Biasa bre lagihan. Bener betul. Ketinggalan ya paket tuh menuju seueur kegiatan. Bangun ke liar ya. Tenang, aya solusi. Masalah anggaran di desa kapak lagi. Kan aya syarat kan? 20%. Nungguan birokrasi mah bila kudu kadieu heula. Kudu kadieu tanggal solusi dengan aya nu gacaman di Ajis. Pokoknya mah asal daek ka Ajis ngomong 20% ya. 20%. Bener teh. Bener pisan itu. Kehel Ajis. Kan saya mah karang taruna. Teu bisa begitu saja nginjem duit di luar. Aya tahapanna, aya prosedur nu kudu ditempuh. Komo bari jeung aya 20% mah. Bener teu? Ngerti teu? Geus ya. Ini. Ketua pegaul. Siap. Sia geus wani-wani ayeuna nyokot lahan aing. Ari kitu mah perang jeung aing. Aing kena fitnah. Sia berarti geus hianat di grup aing. Teu nyokot-nyokot duit di dinya. Aing nyaho. Aku Terserah ente percaya apa henteu. heuh dan oge lo mau ngomong dia kumaha oge. Aku Kumis kurang alus sia wani keneh. Sia ti mimiti dididik ku aing di jalan. Aina wani hianat ke aing. Aing semoga bukti. urang sagu saemu. Urang siap bertahankan kebenaran. Sia aing kabehanana ribut jeung aing ayeuna. Ribut, hayo. Ayo, ribut mah. Buan. Ayo tuh buan Kang Ijam, Kang Bajek. Leika. Jam. Iya, aduh, ya, ini kirang rapih ya tadi oge. Apa ini enggak, ganteng bisa. Iya, acap. Nah, ieu na pelintirkeun saalit. Leika bade ka mana? Ada kapayun, Kang. Oh, mohon, mangga atuh. Mohon mangga Leika. Jam, ributna, ain orang tunda heula. Aya Leika. Sepakat, Bos.